Hidung kuring gede bohong, baheula keur leutik. Dina waktu dahar, lamun dahareun kurang, emak masok nyarios. Gerak emak kasep geulis, emak mah can lapar. Lamun tuang jeung lauk masok dibikeun ka kuring. Emak mah tos taranuang lauk cenah. Dina waktu kuring geuring tengah peuting, anjeunna nyaring ngahaja tur mependek kuring. Geura bobo kasep, emak mah can tunduk. Dina waktu kuring geus boga gawe, hayang mere kanu jadi kolot, anjeunna nyarios tabungkeun duit teh jang keperluan hidup. Emak mah masih kene gaduh artos. Dina waktu anjeunna teu damang, kuring jeung ceurikan nu jadi kolot, anjeunna mah malah gumuju. Tong ceuri kasep, da emak mah teu kunaon. Emak kaikhlasan pangorbanan salira kare ngabagjakeun ngabdi sakitu poharan. Moal tiasa dituker ku dunya katut eusin. Salira teras nganggap adik budak alit anu teras dipikar melang ku salira. Namun salira alit dipikar melang ku abdi. Itu kan bedana kuring jeung indung teh. Indung luar biasa. Mun kemenah akan ngapipa pisah sok nyarios. Hampura emak teu bisa mere. Yang bisa mere doa. Dan jeung carios sok asa ngampi licik-licik. Indung nu geus sakitu loba mere pengorbananana. Mika cinta, mika asih, kuring jeung adi lanceuk kuring. Masih kena nyarios hampura emak teu bisa mere nanaon. Sementara kuring paling nyium pananganana, masihan rupiah teu langkung ti 10% penghasilan. Geus ngarasa jadi anak nu bakti ka indung. Tapi indung mah teu ngarasa loba nyieun kahadean ka kuring. Padahal kahadean kanyaahna indung teh hese pisan diitung. Geus loba teuing. Sementara kuring ngarasa jadi anak nu taat jeung hebat, ngangkur sacuwir kahadean. Mulyana indung jeung naibna diri kuring. Lamun kuring geuring, indung rera nempuh perjalanan ratusan kilo. Aya oge anu nyebrang lautan ngan hayang nyium putra-putrina. Padahal mun indung urang teu damang, urang mah kurang ngangkat telepon terus ngomong, hapunten mak teu tiasa ngalamon. Mak diracagur kur sakitu. Bener bedana pisan kuring teh jeung indung kuring. Anjeunna ngantunkeun sagala kasibukanana supaya bisa panggil jeung anak. Sementara kuring nyieun alasan sibuk keur bisa nyarengan waktu anjeunna teu damang. Hinana pisan diri ieu kur bisa ngancerikeun jeung diri doa di kubur anu beuki ngolotan. Eta bedana kuring jeung indung kuring. Sok ayeuna macing sosok-sosok, beulpeung indung bapak keneh aya keneh.